Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu Baraya Kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deunya sareng aki di acara nu maneuh nyaeta dongeng pangbebrahmana. Tepang dangu deui urang ngaguar hiji lalakon anu judulna Kasasar Lampah. Kumaha cenah ngeunaan kasasar lampah teh? Urang Bandungan we nya sasarengan sakedap deui. Daramang sadayana alhamdulillah. Upami daramang mah mugi-mugi sadayana tetep dipaparinan kasehatan ku Allah Ta'ala. Batina sinareng lahirna dijembarkeun oge manahna, digambilkeun rizkina, dilancarkeun sagala rupi urusanana oge ditebihkeun tina mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa anu teu acan subscribe nu nembean manco di Kidagar official mangga ulah sasanya di subscribe heula, ditoel heula tombol loncengna supados saya notifikasi atau beja kana HP-na sewang-sewangan upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi atunya sadayana nu parantos subscribe nu anu satia manco sarta ngarojong bedaran-bedaran dongeng pangbebrahmana di Kidagar official tetep aya dina kawaluyaan. Pemirsa, urang mimitian bae nya urang itemeyan deui ngaguar lalakon bagian anu munggaran. Nyaeta hiji judul Kasasar Lampah. Par sama kabuyutanana nya sor awuk bisarwitina mangga kaparayun sadayana prung Harita teh awal bulan Maret tahun 1880. Hujan geus ngecrek ti isu keneh. Ngaguyur kota Bandung jeung sabudeureunana. Geus aya 3 poena hujan turun unggal isuk teh. Tapina biasana mah raat dina pas wanci rumangsang atawa pecat sawed. Bulan Maret teh kaasup kana bulan usum ngiji, jadi pantes lamun hujan meh teu sirikna unggal poe turun maninga gebret. Angkot warna hejo jurusan Padalarang Kebon Kalapa ngageleuyeung maju lalaunan meulah rekepna Cihujan. Kalapa Cimini bebas, ayo kalapa Cimini bebas. Kenek gegerawan nyar padumpang bari curugna acir-aciran. Reg angkot teh eureun palebah deukeut pertelon Gandawijaya Cimahi. Sup saurang jajaka make saragam bodas abu-abu asup ka jero angkot. Tuluy diuk dina bangku katuhu pangtungtungna. Tarik wir, kenek ngodean derenden atuh angkot teh maju deui. Ayeuna mah lumpatna rada antarik, ban hareupna nyiak nyingraikeun cileuncang anu nguyumbang dina aspal. Hujan karing-ngarincik leutik. Caina tinggal rendang tuluy nyurucut mapai kaca mobil angkot. Kawas nu keur nganteur lamunan yayat anu diuk pangtungtungna bari nanggeui gado ku leungeun katuhu. Romana teu pati bera gawas pinuh ku kasusah ngungkung kabingung.
Poe kamarina manehna teh ditegor ku kapala sakola pedah can mayar SPP nepi ka 5 bulanan. Sedengkeun syarat milu ujian akhir teh kudu lunas SPP tepi ka bulan Maret. Ieu pisan anu jadi bang baluh dina jero batina. Aduh, di mana Jong? Pananya kenek nyingraikeun lamunan Yayat. Di payun emang SMA 5 genep. Walon Yayat bari ngasongkeun duit lamaran beureum 100 rupiah. Minangka ongkos angkotna. Yayat teh ngaran heubeulna mah Wirat Panji Hidayat. Nanti saprak keringan wae diganti ku almarhum bapana jadi Hidayat. Sebutan pondok nama Yayat. Di saprak umur 2 tahun, Yayat ditinggalkeun bapana tilar dunya. Bitona indungna ukur jadi tukang buburuh nyeuseuh atawa nyetrik ka baju. Pikeun nyumponan kabutuhan sapopoena. Yayat oge sagawe-gawe mantuan naon wae dilakonan, asal bisa ngasilkeun. Ari di sakola mah Yayat teh kawilang murid pinter. Ranking nage tara leupas ti 3 besar. Malah remen jadi wawakil sakola dina lomba cerdas cermat. Reg angkot teh eureun hareupeun pisan gerbang SMA 5 genep. Jerut Yayat turun bari leungeun ka tuhuna ngangkat tas dipake ngiuhan sirahna sangkan ulah kahujanan. Yayat gura-giru lempang gagancangan muru ka kelasna. Srog ka hareup kelas, kasampak sobat-sobatna keur ngarobrol di hareup kelas. Yat, nah karek datang euy, biasa nama pang subuhna. Dani Ramdhani anu pangheulana tumanya ka Yayat. Hujan gede dan bari angkotna lila ngaliwatna deui. Walon Yayat bari nurunkeun tasna. Urang sarapan yuk. Ajak Rido Saputra nu ngarasa beteungna geus kukurbukan. Kela atuh do, bos tukang traktirna ge da can nongol ieu teh. Tembal Dani bari ngaliekeun kana gerbang sakola. Sabot ngarobrol kitu, gerung-gerung suara mobil asup ka jero sakola. Sedan akor warna biru metalik asup tuluy parkir di pelataran sakola belah wetan. Hiji pamuda kasep tur ginding keluar dipantos supir. Raden Irfan Sumpena anu datang tumpak sedan teh. Manehna anak jalma jegud, bapana boga parusahaan sapatu merek Kawentar di Cibaduyut. Ini sarapan acan ya teh? Den Sumpena nanya kanu tiluan. Dani jeung Rido hempak ngajawab. Acan bos. Ari Yayat mah ukur ngabetem. Ayo atuh ka kantin tukang yuk. Cek Sumpena bari nyampaikeun leungeun kenca katuhuna kana tak-tak Dani jeung Rido. Tapi kanu dituju opatanana diuk dina bangku panjang. Tuh, nu garilis datang euy. Sok tebak-tebakan euy. Teteguhan. Siga biasa anu meunang kukuring bakal diberi duit 5.000 perak. Maneh naon dan? Cek Sumpena nanya ke Dani. Biru paling ge kayas jeung bodas. Walon Dani. Urang mah hejo beureum jeung koneng, sambung Rido. Yat, maneh naon Yat? Tanya Sumpena ka Yayat anu katinggalina poe eta mah. Cicingeun pisan. Bodas kabeh we lah, tembal Yayat sakeunana. Nu datang teh tilu rumaja putri kembang sakola anu keur meujeuna mangkak mekar. Ngaranna Sarah, Dinah jeung Ningrum.
Satiluna sosobatan ti abit sakola SMP keneh. Panggelisna tinu tiluan teh ningrum. Keretan bangetna ngadaun seureuh halisna aceler paeh dipapais ku panon anu cureuleuh. Irungna mancrit nurup cupu jeung bibirna anu ipis beureum kawas kembang ros. Haribukna panjang rada galing muntang. Pantes pisan jeung awakna anu jangkung lenjang dibungkus kulit anu koneng umyang. Barang nu tiluan ngaliwat ka hareupeun sumpena sabatur-batur. Sumpena geuwat nyuntrungkeun dani-dani geus sueur ti manehna lalabuhan ka hanapeun anu tiluan. Bari ngagulitik atuh puguh nu tiluan geuwat imped nutupan rokna. Kebiasaan si Dani mah. Unggal ngaliwat ukur gugulutukan we. Sarah nyarekan Dani bari leungeun katuhuna langsung ngajewer ceulina Dani. Aduh, ampun Sar, ampun. Dani pupuringisa nahan ka nyeri. Awasnya, ulah sakali-kali deui. Cek Sarah bari ngalepaskeun jeweranana. Moal atuh Sar, moal sakali-kali deui, paling oge 4 kali deui meureun. Ridho anu pangjawabkeun bari nyarengeh ka Sarah. Sarwana maneh ge do, hayang dijewernya. Sarah malik ka Ridho. Aduh, wanita mah geulis we atunya yayang lamun amek teh. Ridho kalah ngaheureuyan. Hayu Sar, ulah diladenan teuing. Ningrum metot leungeun Sarah nurut sanajan bari jeung jejabris. Kumaha dan saha nu meunang euy? Cek sumpena. Si Yayat nu meunang bos, poe ieu bodas kabeh pamandangan teh euy. Jawab Dani bari masih ngusapan ceulina nu JR beureum. Hebat Yat, maneh boga ilmu panarawangan siga namanya. Ya hadiahna ya. Sok ayeuna mah geuda parasan sarapan lah. Cek sumpena bari ngabebaskeun duit Rp5.000 kana saku bajuna Yayat. Goreng biasa pesan mie goreng make endog bi. Cek Ridho ka Bi Uun tukang kantin. Abi mah sang koneng weh, Yayat milu mesen. Goreng mah sangu uduk endog asina 2 tambah goreng hayamnya. Timpah Dani. Dan dari lain mani rek nanaonan eta teh rek macu atawa sarapan. Tapi ka mesen sakitu lobana. Cek sumpena bari nepak punukna Dani. Oh nu satu bos, ubar dijewer da nyeri. Cek Dani bari kucap kiceup kumaha Sep. Pemirsa sadayana ulah hilapnya ya dongeng teh dialpukan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Kanca wargi Kidagar Official anu resep gulah galih online ngalangkungan aplikasi Lazada atau napi Shopee. Balanjana tiasa ngalangkungan ayeuna mah produk-produk nu dipajang di dongeng akinya. Kantun klik salah sawios produkna. Kena barantos lebetna ka Shopee atau napi Lazada mah pamirsa bebas bade gulah galih naon bae oge. Saka hoyong pamirsa bade ngagalih acuk emer atau napi naon bae mangga. Aki mah teu ngawajibkeun ngagaleh produk anu dipajang eta mah ukur cukang komo meuntas eta napi link kangge lebet ke aplikasi. Hatur nuhun parantos ngeresakeun balanja ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki oge hatur nuhun kanu parantos teras ngarojong pedaran dongeng-dongeng di Kidagar Official. Urang keureuh deui dongengna. Teng 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 teng. Lonceng tanda istirahat di sada. Burudul barudak kelas 3 apa heula-heula keluar. Lolobana mah langsung muru kantin di tukangeun sakola. Kari Yayat anu masih ngahulang bari nanggeui gado dina mejana. Tapi geuningan lain ngan syukur Yayat sorangan di jero kelas teh.
Aya saurang deui anu masih diuk dina bangku jajaran katilu, panonna nu cureuleuh ngawaskeun ka Yayat anu keur ngalamun. Ya, kunaon sih? Teu siga biasana. Poe ieu mani alum kitu. Saudara anu ngagalineng halimpu kawas angin pagunungan nu niup kana ceuli Yayat tuluy sumarambah kana jero hate mawa perasaan anu ting serereting serelek nyaliara kana sakujur badan. Ningrum ning nahan teu ka kantin? Yayat kalah malik nanya ka Ningrum anu ngajanteng di hareupeunana. Ih, Yayat mah ari taros teh kalah malik naros. Kunaon atuh Yayat teh? Masih ngemutan perkawis SWP-nya. Muhun, Yayat ngajawab ponok. Kan Ningrum tos nyarios, kin ku Ningrum dibantosan aya acis tabungan Ningrum. Hayu urang ka kantin heula. Ningrum ngenyang pigelang Yayat. Duh, Rum, Yayat teh isin. Sakadahna mah Yayat anu seueur masihan teh ieu kalah ka Ningrum anu remen ngabantosan ka Yayat. Yayat masih merod dina bangkuna. Ya, cinta Ningrum ka Yayat teh sanesa ukur pupulasan. Tapi leres murni tina ati sanubari anu paling jero. Ningrum mah teu pandang pangkat sareng banda. Deta mangke oge tiasa kasamper di payun. Ningrum kawas nu hayang negaskeun perasaan hatena ka Yayat. Yayat ukur ungeuk. Tuluy mah manehna ngajurung kunung nangtung nuturkeun pangajak bebenena. Yayat jeung Ningrum teh memang geus patali ati pacangreud rasa ti mimiti kelas 2 keneh ngan hanjaka kolotna Ningrum mah terasapeun nempo anakna layet jeung Yayat teh. Alasanana salian ti masih sakarola keneh kolotna Ningrum mandang rendah kana status sosial kolotna Yayat. Kahayang kolotna Ningrum teh kudu meunangkeun salaki anu berat beunghar loba harta jeung boga kadudukan. Sakola geus bubaran. Ningrum nyelah motor Honda Prima ka memetna darendan motor disada tuluy maju lalaunan reg eureun di sisi jalan. Hareupeun Yayat anu keur megat angkot. Yayat, hayu wina sareng. Nebihan atuh akan Yayat mah ka Cimahi, Ningrum mah ka Cijerah. Wios atuh entang ieu mah jalan-jalan we atunya. Oh, muhun atuh. Yayat nu nyandak. Nya, da kirang payu supami istri nu nyandak mah atuh. Ningrum ngised ka tukang, Yayat nyakelan setang motor. Brem motor digas, Ningrum muntang pageuh kana cangkeng bebenena. Saterusna mah motor teh maju lalaunan. Ti kajauhan sumpena ngawaskeun kalakuan dua rumaja anu keur mabuk cinta. Awas Yayat, untuna kekerot nahan kambek. Eleh seak bos ku si Yayat geuning. Itu kalah nangkep si Ningrum lagi asoy ye boy. Mani padak kitu euy. Dani kalah mamanas hate sumpena. Keun wedan, danu bakal ngawin Ningrum mah engkege kuring. Percaya bos, percaya 1000% manyawe atuh si bos eleh ku Yayat budak caludih kitu. Mana tuh cik Malborona bos atuh kaluarkeun. Ku siwel sumpena ngaluarkeun bungkus rokok Marlboro tina saku bajuna tuluy diasongkeun ka Dani. Dani ngalolos sabatang tuluy nagur diseungeut. Diseseup bangun nikmat naker. Serebung haseup bodasna nyerebung dina irung Dani tuluy buyar katiup angin.
Poe geus wanci sariak layu. Di hiji imah di wewengkon lembur kebon cau, Yayat geus siap-siap reka imah nambok Darmi. Make kaos oblong nu bolong dina palbah kelek jeung calana ponok satur. Rap Yayat kana sendal jepit anu geus pegat sabeulah. Ngarah bisa dipake keneh. Yayat teh masang paniti dina tungtung cacawadna. Mak, Yayat ka bumi mok Darmi heula nya. Yayat bebeja heula ka bitona nu jadi indungna. Nya, mun geus beres gewat mulang tuluy beulikeun emak areng keur nyetrika nya. Tembal bitona ti jero pangkengna. Zaman harita mah pamiarsa nyatrika baju teh masih ngandalkeun satrika hayam jago teh aning. Anu bahan panasna ngandalkeun ruhai tina areng. Mbok Darmi teh tetangga bitona, aslina urang Surabaya ngan ngalalana ka Cimahi. Ari pacabakanana kana jualan pecel lele, pecel hayam jeung soto. Mangkalna di kaki 5 Jalan Ganawijaya. Yayat geus matuh mantuan Mbok Darmi jualan. Bagian beberes ngadorong roda jeung ngumbah piring. Tapi ukur semet jam 8 peuting sabab Yayat kudu belajar jeung ngerjakeun PR ti sakola. Tapi ka imah Mbok Darmi Yayat langsung ngelapan roda tuluy meresan parabot pikeun dagang. Torojol Mbok Darmina keluar ti jero imah. Ya, itu panci sotonya angkatin, ada di dapur. Awas, masih panas ya. Mbok Darmi mah sakitu geges lila di Cimahi. Can bisa kana bahasa Sunda teh mata ngomong sapopena ngagunakeun bahasa Indonesia. Ya Mbok, jawab Yayat paling ngaleos ka dapur. Beres meresan sapuratina pok Yayat cumari teh ka Mbok Darmi. Mbok, Yayat teh minta maaf, bukannya Yayat lancang tapi ini mah karena terdesak. Ada apa gitu ya? Sok aja ngomong, terus terang aja sama Mbok mah. Jawab Mbok Darmi. Saya mau minta bayaran. Loh, kan udah Mbok bayar minggu kemarin. Iya, yang bulan ini mah udah dibayar Mbok. Ini mah buat yang bulan depan Yayat teh mau minta di muka. Emangnya kenapa gitu ya? Yayat teh butuh uang buat bayar SPP Mbok. Kalau gak bayar minggu ini Yayat gak bisa ikut ujian. Oh ngono, ya wis tenggonis delat ya. Mbok Darmi ngaleos ka jero imah. Teu lila kaluar deui bari ngasongkeun duit 30.000 ka Yayat. Ku Yayat haripeut gancang di tampanan beri seri bunga. Makasih ya Mbok, makasih banget ini mah. Yayat geus beberes dadasar tuluy masang terpal. Beres masang terpal tuluy ngumbahan engkol bonteng jeung surawu. Ya, kamu belum makan kan? Cepet makan duluan. Nanti repot kalau pelanggannya udah pada datang mah. Mbok Darmi nita dahar ti heula ka Yayat. Yayat ungeuk seor manehna ngagoreng lele hiji tuluy nyuk sangu kana piring. Lele geus asa gancang dicempal kana piring pecel tuluy disambalan teu poho bonteng kol jeung surawungna jadi lalap. Kadawak we. Kadaker Yayat dahar ponyonaker sabab ti balik sakola ge manehna can manggih sangu. Pamirsa sadayana dina kayan kitu torojo saurang awewe tengah tuh datang ke tempat dagangna Yayat. Yayat nu keur dahar curingha neuteub ka jalman wanyar data. Eta awewe tengah tuh teh samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hei deh. Aing saya tukang pecel ya. Bisa henteu ujang ya. Awug ibi tah. Ibi teh dagang awug gitu geus ngider ka ditu ka dieu kasorenakeun. Masih loba keneh. Ieu mah rek nukeran awug we jeung kukurawu. Tah bogana ibi tukeran jeung pecel lele jeung sangunya ibi can. Dahar ieu.
Yayat ngahulang tuluy netep ka Mokdarmi. Ora apa-apa, monggo, cek Mokdarmi anu memang sifatna bager jeung berehan. Hatur nuhun atuh Moknya, hatur nuhun ieu. Hehe deh, ku bager ya tukang pecel. Ku datang nabi sarwiti pamirsa anu bade maca lele atuh urang cekapkeun heula nya dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalampahan Yayat dina lakon kasasar lampah bagian anu munggaran kahiji cak urang teuneun dihaneuleum sieum gesan sampeureun. Urang tuna dihanjuang siang gesan alaeun urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna kumaha lalampahan Yayat salajengna urang antosan di bagian anu kadua. Pamirsa hatur nuhun kasadayana anu parantos satia manco satia ngadangkeun satia ngarojong anu satia sagala rupinanya. Mugi sadayana aya dina kalancaran sagala rupi aktivitasna nya, aya dina kasinugrahan, aya dina kasayan, amin ya rabbal alamin. Pamirsa panginten sakitu heula nu kapihatur aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.